Heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nyaeta ari ibadah teh eta teh pangupay pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik kesan ngancing nyawang-nyawang kesan jayang di mana uringnya cicing, di mana ulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris ngawepikeun pisukuteunana, hareudang ngawepikeun pikipaseunana keung ngawepi batureun hirup. Nu mawi kudu getol oge ujung ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyuk jeung skenariona lempeng jeung maha konti.